Nyi Partiwi teu loba omong tuluy ka jero kamar bari mawa pakaian sasetel. Harita manehna dangdang menimusai teu kuisi lagus biji deui mengoronyoy. Kawasna ngasuna ngagosok. Keur magelis ti tadina katurug-turug di dangdanan atuh beuki hurung mancur we pangorna para mitra. Bisa kieu ya, disangkanya si bohek ngegerendeng. Bari melohok langjuh hanyijun ngalaunan sedengkeun aki kalajati ngan ukur imut ngot deui kana padudan. Napa mengisingkeun kitu? Moal nyaikeun bae sakitu oge cukup. Kumaha atuh bade mapah alwai teh kana kuda? Hidup mah bisa kana kuda lain. Ya sapa besok membeli aja. Bek atuh badami jeung jang bohe kubacarana ieu. Sabab kudu diatur ti ayeuna mula. Aki kalajati ngarerek ka si bohe. Abisna banjung kuda teh kieu sih. Rupina tilas kuda barang biasa dianggo ku abdi kieu. Ari tilas abdi ka menen. Biasana kuda teh tos margi tos gosong. Jantan emutan deh, saudara Aki sering mangkuha. Nah, tiasa sakuda duaan gitu. Aki mah wah kana kuda sieun lagu. Namun tiula kana kuda Aki nuturkeun paneuli. Bade kana naon ge? Nah, kumaha kewe Aki marek neangan heula akal. Teu panjang catur harita kene si bohek timbang juha amitan ka Aki kalajati. Tuluy miang bari ngawal Nyi Partiwi teu beda jeung dua penggawa keur ngaping rumah Raja Putri. Dijil ti kelewengan sejak mulang ka karaton. Di perjalanan teu aya halangan arungan estu lancar pikabungaheun. Atuh sajabat kitu kuda kawas geus nyaho ka leumungan anyar, manehna lempang ati-ati ti Sologoto jeung Gagabah. Nyi Partiwi ngarasari greug hatena lantaran teu paur najan lumampah dina jalan anu sakitu rumpilna oge. Gancangna carita si bohek jeung ngangjuha katut Nyi Partiwi geus tepi ka wetas batas ti pelang. Rangkulan ditumpakan ku Nyi Partiwi eureun jut tumpakna turun atuh heranun si bohek. Nabageureun di dieu nya, nya saya deui rugi. Kuring teh aya ngalahuran sepuh kan bae kana kuda mah. Tapi ka dieu kan bumi merek lempang. Najan heran jeung teu ngarti kapaksa si bohek jeung mangjuha ge turun tina kuda. Ditulutun ngalaunan bari ngiringkeun Nyi Partiwi nu lempang sanu ngalenghoy. Uguh baransep kalenggur Cipelang pada ngalawajuanan sebab datang Nyi Partiwi matakna geumleungkeun urang dinya. Awewe lalaki kolot budak ngajajar di sisi jalan ngalaju putri nu ngaliwat. Dikawal ku dua penggawa kabeh ngarasa heran. Nempo putri lempang bari nungtun kuda diiringi ku dua penggawa. Barang serong kabubi Surajaya si bohek bet kaget deui. Sabab Surajaya geus pahareup-hareup jeung Aki kalajati anu ngajel praksila bari ngalungun nyesep surutu. Manjuha calakat kalcawanyak bakat ku heran, tapi teu wani nanyakeun gancang nyancang kuda. Sup katepas marengan Nyi Partiwi dibagiakeun ku Surajaya. Bagja kilemenan geni tiasa sareng ayeuna nuhun. Nuhun. Wilujeng sumping ka Cipelang mangalingi cek Surajaya ka Nyi Partiwi meniti sirikna dituntun ka jero. Gek Nyi Partiwi carik jadengeun Aki kalajati nu ajeng bangun tenang. Hatur nuhun kan. Yang sakitu jawaban Nyi Partiwi manehna rada rempang rumpun. Sabab sakabeh nu aya di dinya melong ka diri. Kumaha Mang Juha? Lancar di jalan? Surajaya nanya ka Mang Juha nu tetep polohok. Dinartieun ku kaayaan Aki kalajati geus nampak dirinya. Aya ibarat dua ti Aden, mang teh sareng jam dohe salamet teu kirang sawios-wios mun eta we sarupi. Asa tak helot jeung heran mang teh. Natunggang naon ai juragan sepuhna. Nah, ada kana kuda nya lagi ngan geus dila ka dieuna. Kuda naon den? Mang Juha leuwih heraneun. Nah, make nanyakeun kuda Aki. Itu di tukang geus ambil ka Ista. Teu kudu heran da jalan ka dieu loba. Sarta Aki geus apa baheula mah jaman keur mora cenah Aki teh ngendong ulah rider ka dieu. Baik mudah lu lanan capeknya. Saurang. Ieu Surajaya para mitra sadaya. Atuh nya kitu deui. Aki kalajati mah nganeuteut we ka Mang Juha nu harita umut-umutan tanah ngarti. Satulina Surajaya ngutus ka para pagawe dapur sangkanya diakeun susuguh keur tamu nu anyar datang. Sanes talaki Nyi Partiwi jeung Aki kalajati dijamu sacukupna. Dihormat cara pangagung nagri. Atuh puguh we Nyi Partiwi teh asa karago sabab di imahna tuman basajan. Dahar ge teu loba aturan dapur sebuah kana beuting.
tapi luluhan putra Resi geus cukup ku ilmu panemu boh lahir boh batin yang letak menyerahkeun lajan ka karaoge sabab partina bisa nahap-nahapkeun maneh bisa ngahargaan ka batur jeung bisa ngajaga harga diri pribadi. Dan karena carita karena waktuna kawitan geus nyarele malah artipna tepi kana poe nu diarti-arti sulit pangadingan mangsa Yaitu wancina mustari mencak mangsan sampurna nu partili ditikahkeun ka Den Surajaya disaksian ku para pagawe jeung para undang. Beres di lapangan tuh disawer beres nyawer terus ngalaksanakeun adat tugas ilahar dipake di wewengkon eta zaman harita. Akhirna dipeuikeun kana hiburan ngalajo menimoye gamelan ngaganggung ngiring jeruk kawih anu ngahaluan matak minum. Para pagawe Surajaya poe eta bener-bener maneh kabunga sabab pakaian diganti kabeh kudu beuteung. Atuh para mitra dikeun jajan dicukupan dahareun kaya nu kurang naon bae nu dipikahayang karikot nyokot. Saja batik kitu resep hijau aya kayuban, resep kana wayang aya wayang golek, resep penca aya kenang penca, sinak nama para mitra. Kabeh pagawe cacap saharita tes lengkep kaya kakurang komo Surajaya ngabungah leuwih ti bunga mir kagunturan madu kaurugan menyan putih sabab laksana kawin jeung putri Bulis nu kungsi labung dina impian. Kocapkeun para mitra tina kaayaan harita teh Surajaya nu keur kaayaan Sukabunga. Di tempat harita aya hiji jalma keur leumpang ngagaduhan. Mari melekus kudu bangun nikmat bukina beuki deukeut ka lembur Cipelan manehna dendek ngadelengekeun suara gamelan anu mungkung di jero lembur. Sada-sadaya hiburan kan pokna bari ngagancangan leumpang hayang buru-buru anyong ka lembur. Tapi barang serong ka panapatan tepung di hiji kolot nu sarua leumpang rusuh muru ka tengah lembur. Bang Mamang, rek Mamang. Cek eta jalma bari mencrong eta teh kajangan iwa ti Ruhadi. Nu diutus ku Aki Wanara pikeun nyangan pangabutuh sabapoe anu nu ditanyaragkeun tuluy nembalan. Mana rek hiburan hayang ngigelan rongeng lah. Ujang mereka mana tuh kurnaon da di dieu? Narek lajo deui cek eta jalma aya lian tua ti ulu-ulu nu hayang ngigelan rongeng. Aran kuring Ruhadi, sabar lajo tapi kuring teu nyaho. Nasar boga hajat ieu aya gawe naon cenah rame-rame teuing. Oh, narek lajo dia tuh. Ulah barang wajib mang di sini nyawa tempat nama kumang dikudukeun. Yang ini si Ujang hayang nyawa kamu boga hajat narek dibejakeun eta teh keur hajat kawinan nu kawin Surajaya ka Partidi. Surajaya aya geus kuncing ngadelinganana. Ruhadi api-api padahal geus nyaho jadi bejaan ku Sutina. Pasti Ujang ngadenge kana ngaranna mah sabab eta sudah beunghar atuh. Geus ka sohor ka Badameni, sohor ka kasetna, sohor ku bonggarna, sohor ku sombongna. Ulu-ulu teu kapalah muji bakat ku keheul kanungaran Surajaya. Ari Ruhadi heran pok nanya deui. Nah, maka sohor ku sombongna mang. Sabab eta sudagar tadi nomor jadi minang umang. Terus Surajaya kalau ngahina we nya campah anak mang. Taina mun bisa malah nyen piru beuteun we tina karasaeun tuh man. Cek ulu-ulu. Kawas muka kasar pikir padahal di imahna teh boga pikiran kitu. Ieu ari jenengan Mamang saha putra Mamang lagi nyeri teh saha deui. Mama ti Cisaga nu katelah ulu-ulu. Kedari papancenan kudu ngurus jeung ngatur cai di sawah. Ari anak mah ngaran Sutimah manehna meunang ka nyeri ti Surajaya alatan tampik sakajodogan. Ayeuna Mamang kabur nepi ka ayeuna can balik wali. Lantaran kitu hate Mamang panas ku Surajaya teh asa dihina. Oh, jadi kitu nya. Ruhadi colohok manehna ngarasa bunga sabab kabeneran bisa tepung jeung bapana Nyi Sutina. Kudu katisaga tapi Ruhadi teu wani buka rusia sabab dicaran ku Nyi Sutina. Nya kitu jangan dipikir lah Ruhadi pikiran urang lajo. Mamang. Buana naleumpang meuru ka tengah lembur. Sora gamelan beuki atra kadengina. Berimungkun mata kuaas sora minengna sinen sora sinen ngaluang. Salasna hilap-hilap keur kalajo. Baranjol ke tempat mulalajo Ruhadi meni oloho sabab dirinya kacida ramen. Jalma meuli pajajal silih sedekeun. Kabar tulang ka aya rameran sasap kurang ku hiburan atuh sagada kitu ge keur adi tamat harita. Kasayut rombongan keur sohor. Jangan nangapna jalma nu maskur atuh beuki rame we kaayaan teh. Sabab bela lajo jodoh bae ti unya jurusan. Nu jauh jeung deukeut Rabu Daratan ari pangpang nama lalajo teu kudu mayar. Wah, orang ini memang ada dalam diri tengah.
Sekru hadi bari elegeg hayang sini ketengah pakalangan. Yang sini pukul ke harat yang sekalian mendadak soder. Kurang lebih guys, ulu ngajak ke harat. Yang itu kudu mayar man. Itu gua tuh kudu mayar ada guys gitu ilaharna. Kudu mayar itu bukan duit itu. Yang mana aja tuh bukan duit itu. Nah aja mah kupano mayar jalan itu duit. Yang udah nggak tahu mayar yang jauh tahu mah. Nonton. Tadi benar hiburan aku udah jalan jauh gitu. Sebenarnya juga mah, tapi orang halut yuk. Wah, mana bisa ikutin balik pun kalau tornai. Ulu tuh ngomong doi. Kata jengkel dengan jawaban Tuhan ini bulat-bulit. Dan pujuk kekembang diajak tarik. Sedangkan ulu ke secara repet sayang hijau. Malah mungkin hijau digodengkan sirana. Mana jadi jengjeran milik ngagodeng. Godengingan karena goong gede para mitra sana. Incap wirasna. Untungnya ulu-ulu masa salah dekat harap. Terus hadi ditinggalkan sorangan. Retakin caret kasatuku. Bereh mereka tangan kerjait mana korsi. Yang menang mapaesan. Eskedisiat jeng pantas saiman jeng tangan penuh kaset jeng geli. Sakadakat ruh hadi oloho. Kata diku kageli kami partili. Dan kumrot kawasnya lapar. Hai, waktu dia dikali itu mulut itu. Kebat ngomong nak kabur ayah nima hati tukang. Barang direlaki menjadi kadalah kali kali menjadi kok cerita. Berapa-berapa mengambil kata oi. Mana mau laksana bawa pengajian diri. Ini bilang ngimpi oi. Kita mah istri sudah gak kaya. Lain banyak wanjelakan atuh. Kok nasi jadi ngajak jelek. Atuh tuh guru hadi menikah kerot nahan amarah. Hatena panas. Bungat nagung. Sudah gimana ngajak ngatain cakain. Jangan mau kain siya. Gagabah ngomong ke. Ya bagus gimana kepunya kekaraan nak. Nah itu siya kumawani ngahina ka dewe. Kain di ya. Tuhadi buki ambak sakilat karib kapil mayang. Melayang kanatoran siya jakat. Kedung kelemak siya jakat malengak. Bari motiar mata kuruwa. Bubuk dari mesapan parang. Bumi alam asamuter. Zaman-zaman ayah di dunia ngadak-ngadak moyeng. Tapi ngaliu kanu adu-aduhan. Tapi si jajakat malire maneneng yung bari ngahegang. Tuhan dirikat musib karena sela-sela jama loba atau satu dan ngebestikan yang wancing ke mana lewatnya. Terkitu aja aki-aki nyamperkan orang aki onya mukir lalajo. Merasa heran ngadengin ngosea. Barang red kali aki onyon kerungkuk nanya. Gunawan udam. Poknya orang si utang ini kabinangan. Dan kunci itaran ayo ngomoki. Bari cengkat lalaunan. Nah jangan nonyok kamanya itu ya. Nonton basahnya. Kamu ana, hari nonyok tubuh-tubuh mah. Selalu bagian 10 ayat sababmu-sababna. Darabatku tam dikaitakan sabujurnya. Atau lima yang dirinya patung sarangnya serileti. Akhir nama Malik B. Kenal lajuan ini. Pemalirek kanu kereka cerita. Non aki onyon kataji. Tok nanya lebih api. Kuma aja bedanya aja. Bagiannya aja. Masih dedek-dedeknya bersongot. Dedeknya kanal. Bukna jabrid. Datarang ayah karang buluannya di natarangna ayah karang buluan pakai baju hidung solenang sarung terus balole istilahnya di bangkal kuda makulau itu inget teh aki onyan ngahulang para wargi mikiran di degang gitu ras inget karena kabagian jujuran teh basang berat nabrik sayang bagus sayang garom akhirnya para wargi sadaya boleh katempo belut garam lubarunan. Begitu alpirata itu rasnya keseluruhan yang kabur ya. Muasalah jago wala jiru hadaru hada deh. Kabur deh. Lagi utara kok. Lumadak bejadi gulang nunggu kabur ada wong. Ya kau dah dia na way aina bis kumalanang di radio. Jangan palihon dari aduh. Ya kayong barangah matak rugi saja. Itu dosen adi, orang duit akan boga hada siang kan adi-adi. Mangagi, beraduan yang namanya seselecek ke tempat nilalaju. Suruh hiji rohangan hijirin panggung, maksud aki onyon rek dewe jakasi bohek, akawa kamang juha, dia ke tempat lis ayat jalma jahat anu kumaladian. Tapi siganya baik para mitra ruha dilulih kesik matan aki onyon. Saban sebenarnya aki onyon tapi kaya dikajuk belah kuloni kadang air ribut. Lagi panggilikat lalu tatang dagang tapi dejarewet sebab dagangan lubang gahe kali paku melalumpat. Orang kaya orang gede luar lewar ke tempat anu lalaju eta orang ngahaja di bawah kusiru hadi dilepaskan melina ke dengar ribut tinggal.
Akibat nu aya di jero imah paheula-heula nempo keluar. Nu di dapur keur pagawean hayang nempo kana ribut. Dina kaayaan pituruh hadi asup ka imah. Langsung ke tempat dahareun kop kana karung, lep-lep barang-barang nu dibutuhkeun kana karung. Dasar segala loba jeung segala nyantak atungan kali leuwih we. Dina waktu ngan sakit pribadi geus hasil ngarung kadaharan anu ngareuna. Ditambah ku pakaian nu aralus ngan marawelan sabunana, geus kitu mah cenah lingkat tina janela tukang. Rempong limpat satakar tanaga, kedo jelema kedo tari. Bangsat, cenah. Ugi wae bana teh kecil wae. Mula lagi kepilih-pilih anak pating koloyong itu putih. Aki onol bugu paramitra dengan lingkat kakaler terlekat hebat melumpat. Dituturkan ku utam anu sababara urang jeung sababara urang nu ditugaskeun ngajaga keamanan. Malah anak buah si boheki aya nilai ngalih mudag. Tapi kaya jenana sebab hadi lingkat tarik kawan tugas bogaan melan. Mengkuatkan mudag jiwa ti aki onyon najan geus aki-akinya bisa kenehin seluruh hadi. Mahirna tepi kasih silawun, maka tidak jauhna ilmu cikalang. Busru hadi kajrolewun ku aki onyon diudang. Tapi repoek aki onyon ngakunten jadi samaju, hatina kalakat keunnya jeung sesebelakan. Masya Allah. Nanya naon idenya bila kuai ngadadak kuai konawan. Tadi ke benang kene, cek aki onyon herani. Sabab lenekan idagang kapegat ku poes nalewun, kapaksa aki onyon dari lemo, namun kirang jalan asup ka eta leuweung. Kosatkeun di Cipelang kira-kira pukul 4 sore na hiburan teh eureun. Aku teruskeun deui kutingna pada Isya. Uriak teh lawan bebar peramaya geus ulah isi dahana kudu bahaja. Harita sirajayan yang rekasi bohek nu disaur dari kalungkuna. Bohek. Naon dari kejadian dengan menyerudut-rudut itu. Apa dia ada bangsa kurang ajar asup pada bodoh. Yang kuih kita selalu mau itu kami sangat lebih. Tentang akhir mungkin mukul di poin di pagar di jawang. Kunci lagi kaduangan ayun tadi. Seksi bohek dari pepeta manehna kakarapiu menang laporan tidur dia jadi di dapur. Kurang ajar ya ini orang buru yang ada bangsa. Kalau itu tinggalnya atau bawa itu kan jaga keamanan itu. Surajaya kehulen benyutna katara gede. Ari di parti diukurnya bandingan pemilih Marita dengan aki kelabati semua mikir. Data dikerung dari Nusa Tantarang. Cuma jaga perandus usaha saja kabolah ya. Memang gini hajat lu. Nangin bangsanya galilnya maling ketuangan. Adanya kemadak bingungnya. Mungkin madak bingung aja mah di bibir paling kulon. Melepaskan orai. Harus kamu melepaskan orai. Orai ini udah sendiri ke mana? Saya waktu itu ada jalan mati dengan hewan asuka terang-terang terus ayah dina iya kan ngobrol waktu di dapur gitu. Udah kumah tolong ya. Udah nanya bantuan atuh Pak. Surah jalan ngareret ke aki Kalajati da kudu bingung jeung hariwang bisi aya nu leuwih jahat. Ulah hariwang Raden moal matak bahaya jadi. Ari sabamku bapak dikai belum eta bangsa diukur kuku katuangan. Kerbay antep dah moal matak naon-naon turuykeun we hiburan. Ulah kaganggu ku kajadian tadi. Walau aki Kalajati estu mata kreg-kreg paramitra dina keterangan. Sada belum mencek aki Kalajati moal naon-naon biasana mah teu aya kajadian mata kregi atawa rewas. Jadi gitu mah itu bawa kita ada bener hati-hati. Sing tenang we aden moal matak naon-naon. Mangga geulala sodula biling ke surli kadamu. Terus pakai itu mah ada ini boleh terusnya. Ngurus para pegawai. Ada yo ulah kieureun atawa sabab waktu liburan teh rame katanya malah kawin benda. Surajaya nitip kasih bohe. Ini yang bohe kade si waspada udah. Nah, kalau dulu dia itu sendiri mantu benar. Dia itu masih bohe amitan. Yang menepungan anak buahna tenun mayakeun riungan. Dina eta milungan si bohe teh neuskeun ka sakurang boga tanggung jawab sangkan lagi soson-soson dina ngajalankeun tugasna. Sangkar beres roes sanes parat paling merepepeli. Si bohe teh pengen mangkayi mengajak madami paduduaan. Ayan naon saanya jangan masalah ruas itu. Menikir banget tadi ayun barong pabulan.
Artinya kalau saya imajinasi gitu asal tak kurut dia memang saja. Dan coba pikiran tu mamang semasa ada tu mamang kira-kiranya. Tuman lah. Mau macam sana. Sahaja na yang kalim kalah malik nanya dan ini haken apa itu. Mau dia si kawan gitu lah. Kau main lagi tu boleh jadi hari ni kami wakak kula warga dan Surabaya dah. Wah ni nak jauh lebih kumahat dia. Orang malu orang belum asap. Kalau ni bengkai sebab belum kebersihan berima. Jadi bakal datang dari itu. Ya, ayo tu tapi kula orang itu kan dia disikala yang kutak bodas. Dan majahatnya aku kita aku orang. Tapi boleh mana? Ada sebab badannya. Yang lain pun orang terlihatkan. Deski punya si bohek asup di kamarna. Yang rizuk dari mikiran pilampahun satu ruina. Sedang kira ke awal nak bulit baik malah ting-ting nama rekati. Lampian kini tanggung dan dijero imam des dihurungkan. Menyemprai lihat keberang. Mula lajo diserabu para mitra. Hari kate kawas ayah tanya bosan. Angkanya kita mempunyai sebuah putih ni katidu ayunan dagang marema sebab loba jajanin jenis raroyan jajan lagi. Kira-kira pukul 8 lajuban demikian dilalajat ke mahmudin. Pada hayang diharus ayang sidik kena dengan kelonyeng. Hingga kayang itu tidur ayang datang orang aki onyon muka kena balik taku dan bangsa tea. Aki onyon hilang buru-buru pengen jam bohe. Naik meritakan masalah eta kebenaran terting di dekat papangan. Yang bohet aku jaya mencari tahu gitu. Ini nanti si bohet kolok hati yang mungkin curiga. Tapi tidak dibolang dan hidup muda bangsa. Tapi itu kayak usul. Dan bangsa nak suka jauh ngadu. Jadi dina bangsa dia ngadu ni. Ya balik uang nak jadi poek. Jangan nak kita. Bukan taksi lah kita. Jadi rumah bangsa dia ngalah nak siruh hari tadi. Cik acik onyon dari apisan. Tapi si bohet dipercayai. Bagaimana sih nama kalian yang tak hidup? Apa yakin dia kena dedap-dedap-dedap dia nyaho kena kelakuan anak ni. Nah itu mana itu? Dadak-daku hati orang diterangkan tina perkara majurak dari. Dorong di kejulang pihak si bohetnya bandingan kalayan dari ya. Nu akhirnya percaya ke hati orang. Namun di bicaranya mah gue percaya tu. Tapi kan yang jahil kan yang sesawat dan apa itu bisa ini. Sama bandingnya nu kau-kau tu. Ayang hadirkan tadi Surabaya ni. Nah, sebabnya makin tulisan itu yang kangaran sawor. Sebab itu kira, tadi pengaran sawor itu negeri tadi Surabaya. Kaya adiknya ditulis di kawin gitu kan. Tadi itu, hubungan kuling deh. Tadi udah adiknya deh, hubungan kuling deh. Dikawinkan yang putri di Palewong tuh, tentu lagi sawor mereka mana. Wah, namanya usaha saja bola itu. Nggak tahu kan kuling buah itu kan. Tadi itu dipakai dasar pemikirannya. Aki orang yang nakulang. Mikiran orang yang cibohet, sakapun percaya, sakapun hentu. Nu akhirnya panadegan aki orang ke anger. Nu tadi merek membantu ke cibohet jadi manag mayong akhirnya kok nyalita. Aki ada itu dia mudah-mudahan nagilahat. Kaya buka rasa tanggung jawab jang bohet. Ayang di rumah pas mudah lahat. Tapi mudah buka pikiran di rumah. Aki mamuali di luar. Nah nga doon bermiyos. Terus aki orang balik. Penyebagyan jawaban si cibohet. Adik sebuah penghilangan panang-panang kasih orang yang mengaliosi. Nilai laman na sadar yang kudu ngajalankan tugasnya. Sabab acara hiburan terang dimikian. Malah tertulis ini lagi seorang penyelang ke senang-senang merah lagi surat ayuh-ayuhan. Sebuah buru-buru dengan mau kayu mengabejakan minat obrolan jik aki onyon. Lepas mudah bangsa. Para mitra kaundang, bangsana karita hiburan geus lekasan, rombongan kasenengan geus barang. Di bahagian miliknya berkat yang gelakin, para pegawainya kinurangan, sebabnya ikutan baralik, nu akhirnya tinggal pegawai mati, diboga kewajiban pikir lurus kula warga Surajaya. Kocapkan samingguti harita, aki kaya jati bedega ka Surajaya, yang andina mua bisa maturan anaknya. Mua bisa tetap pingetek di Citelang atau pergi Surajaya hanulun. Sababkah yang menariung puling jeung manehna di dinya. Bapaknya lagi ngalih di dieu, padahal abdi teh kacidang hareupeunana supaya persanyarengan abdi di dieu. Lagi abdi teh ketika dia sepuh, malah dulu GTA ya deui. Cek Surajaya terang-terangan nadakeun kahayang. Sungguh bapak saya nama atosnya tuh di dieu badan yang di ditu. Kapan kalian atas di araya? Di parti di sahat aja misalaki. Hehehe kahati.
Kahan di ari kitu mah Aden, tapi bapak teh lain teu hayang ngungkung jeung nu jadi anak. Lain teu hayang ngapi ngajarin kanu jadi anak. Tapi bapak teh boga kene kewajiban, boga kene pagawean udah can rengse. Tah kulantaran kitu, bapak minta kasadaran ti sadayana, sangkan dinian ka bapak pikeun mulang deui ka Pareburung. Ari nu jadi sababna kahiji bapak teh keur maratkeun murid ilmu pangaweruh urusan sampurna. Boga hanca nu kudu buru-buru direngsekeun keur kapentingan sarerea. Adu kaduana bapak teh boga murid opat nu keur ingit-ingitan dina raraga milik saya maratea. Tapi ketika ayeuna can aya nu mulang, bisi isuk jaga nimpage tu aya nu datang. Bapak teh hayang nyaho datangna gitu. Hayang kasaksian hasilna. Atuh saja batik itu bapak teh boga kene kewajiban pikeun ngadidik eta murid nu opat. Sangkan jadi jamak nu berguna pikeun balarea. Tapi itu nu jadi sabab nama kumaha kahar di kuade. Hati kala jati kangesna keren ngaritana. Nah, terus kono kitu maneh nama kuasa bukan ngalihe ka dieu. Murid bapak piwaran Filipin kadieu sakan genan. Cek Sirajaya kekeh hayang kacicingan ku kono. Ari ade. Bangna bapak misahkeun maneh kanu sepi teh hayang jongjon murid ilmu panemu. Hayang tiis teu herang mata supaya hasil nu dimaksud. Mun bapak aya di tempat ieu moal jongjon dina neuleman rupa-rupa ilmu. Nu akhirna cita-cita bapak moal hasil. Tah kulantaran kitu bapak mah tetep moal bisa ditawar deui. Kudu cicing di Pareburung. Naon sababna? Sabab umur bapak teh kali saeutik deui lamun teu digunakeun kalayan hade. Bisi mubah taya hasilna. Samene bapak maot, bapak teh hayang ngahontal heula cita-cita kitu tah. Mungkin ares diwariskeun kanu jadi anak, sangkan mangpaat keur sararea. Nyatana ilmu tah kitu. Ya pun kituna sawios atuh abi katak sabelingan we kana naon-naon dinapkan ti bapa. Namun bagi ulat pangan abdi teu kabudeng silaturahmi mugi keur sanga maklum we Cek Sirajaya akhirna mah nurut kana rencana api kalajati. Teu naon-naon udang ku bapa diul maklum sabab aden mah sudagar nu bakal ieu ku pagawean. Insyaallah mun bapa aya kene umur bari sehat rek nempuan ka dieu. Ngan bapak rek amanat kahidap padiri, macam bisa menghapikan diri, singarti karena kewajiban salaku istri. Singarti karena kewajiban salaku istri sudagar. Ayeuna mah panutan hidup teh caroge, nu kudu diturut nasihatna, kudu dihormat jeung digugu parentahna. Upama aya pasalinsingan paham, ulah rek dijadikeun, ulah dipapanyangkeun, tapi kudu buru-buru dimusyawarahkeun sangkan aya kasaluyuan antara salaki jeung pamajikan. Atuh satuluyna umat sing sabar tawakal, sing bisa mawa diri dina raraga ngamah sagala rumah tangga. Sabab rumah tangga teh teu gampang, bakal timbul rupa-rupa gogoda jeung dodoja nu moal luput keur sing sabae oge nu geus rumah tangga. Tah kitu amanat ti bapak teh keur hidup. Atur nuhun bapak, sagala pipilejang ti bapak katampi kalawan kabingahan. Oge sudah diastokeun pisan ti lejang bapak. Pada bidamel obor kanggo nyaangan jalan kehidupan abdi. Elanya partili barianaker. Yang hapona jadi lalawang asahon sewang rek ditinggalkeun ku bapana. Dah bener kitu syukur lamun kitu mah bapak percaya. Yang hidup bakal bisa mawa diri, bakal bisa nyanghareupan rupa-rupa kajadian nu bakal kaalaman. Sabab hidup terus diberi rupa-rupa ilmu panemu ku bapak keur ngapi ngajarin di hidup. Sangkan ulah ngatong teuing kitu tah. Tah ayeuna mah bapak rek amit ka sararea ka hidup jeung ka aden. Bapak sejam mulang ka padepokan rek muluykeun hanca. Moga-moga sing salamet sararea. Hati kalajati amit teras ngajak sasalaman kami partini jeung ka Surajaya. Ujung angkat bapak bisa salamet di perjalanan. Cek Surajaya kapaksa ngajurungkeun ka api kalajati. Bapak ujung angkat.
Mungkin atas-atas di jalan oge ulah pepet-pepet ngaduakeun ka abdi. Parti di karindak-dak. Sebenarnya sedih ada rek ditinggalkeun. Ulah alam panggil. Bapak bisa ngajaga diri sarta moal pohon nedak ka lima kawasa. Sangka hidup di tayungan kumantanna sing ikhlas jeung sing gede hati. Sabab ayeuna mah hidup teh geus waktuna diajar hidup sorangan. Mun manuk mah geus waktuna ngalepaskeun. Lepas tidak pengawasan Bapak sabab geus boga kawajiban sorangan. Amit Bapak sejamiang ayeuna pisan. Tapi karajaki cengkat geus hayang gura-bramiang. Saya dapur nanti kupung bohek adang dukungan duha. Tukudu ada yang dikudu Bapak mereka di corangan. Mangga turun angka. Yes gitu mah para wargi sadaya aki karajaki yang dijagapkeun ku panetut di Partiwi ngerasa konsewang ditinggalkeun teh. Hatena ngadadak-dak sendiri jajantung ratung timbul rasa was-was dina jero kirina. Tapi aki karajaki milos dina pengkolan. Yes teu katempo dari gigina. Masih keneh ngalangkang dina kongkolak nyata para mitra sadaya. Malah sorana masih keneh nongtorong dina ceuli. Harita teh kaayaan aki karajaki anu memang nyarikana halimpu jeung dina rengkak paripolahna estuning matakni menpisan. Surajaya harita nyarita nyai si sabar sing tabakal ulah ngaraos alipana. Sabab sonos tadi sareng Rama oge caket sareng engka. Sek Surajaya bari ngalengi Parti. Surajaya surti yen bojona ngarasa lengikeun kumulanna aki karajati. Kakang abdi masa ngalongkewang asal pasti mata kemingan. Kumaha abdi atuh kakang hada di kieu. Di Parti malah ketolir dipukul bayu atuh gek salih dina torsi. Budaya yang ku Surajaya. Nyai akan ngiri ngaraoskeun kana naon-naon karaos kumanahnya. Tapi sing percandeng Deke manawan-nawan margi aritos lami mah biasa deui. Mungkin sabar tawakal lah araos ubaha. Sabab geus kedahnya da bongol tuang Rama teu kene di wadal. Kakang abdi ridho paturai sareng tim Bapak margi ayeuna mah tos kawajiban abdi. Kana bela tutur ka sarira salaki abdi. Nanduk hakumaha ieu hate rek ngadak-ngadak pating sarebelah. Di Parti di kelas geus menang kila-kila. Yang dirina bakal menang hiji cocoba. Hatena geus aya latihan, geus asak latihan teu bisa lepas tina pirasat anu pika sedih. Mun Parti kan bisa neguh naon atuh nu bakal tumiba teh. Lah ulah seueur emutan nyai urang bang-brangkeun anggur mah supados betah deui di dieu. Sarta teh enak ya ka Tuan Rama keun upami aya waktos urang haja ngalongok ka Tarewulung. Balisakan penang jalan-jalan milari hiburan ataupun urang amangan ka kota. Supados cerang kana kaayaan di kota. Surajaya sadar kalayan sabar ngelalemu hate ini Parti. Sangkan ti inget wae kan jadi bapana. Para wargi sadaya sadar kana kajadian nu kaalaman Nyi Parti nguat-nguat maneh hatena diteger-teger sangkan teu ngeciwakeun ka salaki. Si panono ampir bedah disusut pok nyarita leuwih. Engkang abdi regrig ayeuna margi percanten salira engkang baris nyaah ka diri abdi. Atuh abdi janji dina saati. Sejak satia satu lahir batin kasalira yang dikatampi. Yes, nyai katarima ku engkang. Jeung deui memang kitu kuduna urang teh kudu silih pikanya silih pika asih. Silih pihapekeun diri sabab antara nyai jeung engkang geus aya hahalang deui. Tap umum misahkeun urang duaan. Yaina kapayun urang silih belaan, silih pikanya jeung silih pika asih. Sarta urang babarengan nyangan kabagjaan. Dunia akhirat tah kitu nyai. Surajaya apik pisan nyaritana nyerep kana ati sanubari. Saat urang kumaha ayam Surajaya jeung di Parti anu turunan Kokojayan kemudian Kokojayan dina sagara kulit. Awan penuh anyar panglencangan pitutu anak urang dicatatkeun ngalakon sajen. Nyatana nyaritakeun kitu jeung sadar katut keturunan. Mungkin di tengah leuweung-leuweung datang hari hari itu. Hari tapa sore mitra manut-manut ngabalogor di sana. Atau malam gentomere satu-satu belum bisa rada. Monyet tapi jurayan sekali. Mutung-mutung ngajaran tual di nadaan. Hari akiwanara di mana hari tateh ngariung di tengah saung. Dan hari panliwat tengahnya remen, ngebawa kena-kena bawang.
Kalau ketika bisa kulihat kita bagi sekilas sedang kepikiran kepada Turhaden ini mesti mangit kasilakan dalam. Nah, kalau hadis kita kasih saja tuh. Kalau sekarang ngomong tentu tempat orang sekarang benar. Seksa orang bari itu. Manehna hariwan disipanya putaran kapan. Ya kan, sedang kuring biasanya di bawah diam, kuring deh, sangkan ulah di karusia. Di kita kasih saja tuh, kuring nyangon, itu lagi, atau bantu. Kalau kita kuring ngit-ngitannya, tinggalkan di mata, nanti main makanan. Itu kuring ngit-ngitan, itu maksud kuring deh. Mari pemenak lagi, nama naon sudah hadis teh. Moal ujang, serem arti mah bisa beberapa kali ngelingan ke manehna. Yang lamun hianat ka urang manehna bakal cilaka. Bakal dibateni ku sasatra anu dileuweung ieu. Ya, bahasa manehna ini ku abdi jadi mana orang di wadahan ka itu. Tujuanan aya gunanya keur manehna. Oge nyangkan tadi komen raja. Entah lain bakal bikin di tempatna, sada bakal ngabina di Ruhadi. Jagulan terang gitu, jangan tunggu hari bang, sedang mengenal, tenang bang. Kalau pakiwana, ngajelaskan para mitra mengenaan Ruhadi anu kakara hari tadi utus kalau mau repikeun balang siar. Lalu nanti hari kita mungkin kuring percaya karena kesaktian aki. Tapi non maksudnya di kita kasih pelayan, nama naon deh. Wah, mau matak naon-naon, kalinya ge sabar maksudnya dengan sekadar ngalubdik Surajaya. Lagi kumaha manehna, geus boga pamajikan dua acan tak itu. Cek ni suti mah. Barang kerbunan catur kitu kadang aya lempang di luar. Atuh sararea cering hak para mitra ampir bareng ngalieu keluar. Breh Ruhadi katempo keur mulu ka saung akhirna mabus ka jero bari ngaheg. Aduh, sampai ini mudah. Sampai ya. Waktu bari nana karung ngupin-upul parupak kadaharan jeung pakaian. Sabor atuhun lantaran jalma nu dipikamalang geus lagi. Nah, kena karung teh. Sekarang oleh kadaharan yang berpakaian sebenarnya we. Terhadap dia dari masakan kesan Makan dan lepas Lepuran lepas Leparan bekas capek mulut Buka jangan dia yang mulut Sabar setelah Pegang kayu kekaran di sini diudahatin Setelah segala rupa kadaharan ini Jadi pakaian Arabi Tapi wana rasari Lantaran pesarung dan tetapung Kopi sokot Hasil gajing oi Cari bagian yang gimana Bari rapi ke tetapung siap bermedana pisan Terkuling mana hari tidak aku kalau pakai samping kebat onaman mas kamu salah mas kamu itu kan burung maklum aduh gak garung nga burang gitu lupa jelma ini sebedang-bedang lagi jawang beri lompat naon ini kerampin garung burang jaga abah ting kemarin banget mana kanyuhan ke batur sawar ke penghijauan di si ayah buntut wah war sebab akang hati-hati dina ngagarong nga walaupun ada pukul husu acuh jendai akangnya kadir make ayah digimakan sudah keluar tahun 2000 jangan mungkin orang saya acuh kajian itu harus itu ayatnya waktu kali-kalinya menjawab pilihan banyak kudu disebutkan dan terakhir hiji mangsa orang bakal turun ke dia ngaku jalan hade cuma nangayakan tidak akan kejahatan tapi itu tadi cek sawar olehnya kelingan bisi rantana negara udah bagaimana jadi nama-nama itu saja bisa timah bisa sabar yang karena dengan jajanan porotnya ini agak ada posisi kasih saja sambil waktu sampolet tapi najang dia ari orang tuan nama tebang itu gimana kumaha kajian bapak kuring teh yang lain itu serius yang dan beneran saya kasihan yang agak di perjalanan anjina pada nonton romen di Citelang saya tuh akan mengiring ke Citelang gitu nah Citelang ke nama romen segala yang kerjaan ya seperti mau kering mengadakan hati-hati jenazah Bunda kita ini kekawan di tempat mas sudah jaya nikah ke putri pada gunung dengan apa artinya benar terus mata wah jadi apanya ini betul jadi itu pelajarnya kurang ajarnya itu lagi sekali main kan ke batu si somong si Surajaya itu nanya gitu ngadi setelah aku terpercaya karena omongan Ruhadi sama batu itu menerima karena budak itu maka hilang nama Surajaya itu buru-buru kawin dan manehan terus ini mereka ini warga saya di kawan lama anjing hukum perkawisnya dikain hanya di Surajaya terus lagi mohon rekomendasi akhirnya setelah ini hati pun asal diberi hari ini kalau ia sampai Surajaya itu
Yang amat jadi segalanya. Dan itu percaya kali. Urusan enteng bener, kumai. Senang-senang mula. Dan dia mau aku saja, aduh langsung bernyanyi. Akhirnya nara surti dan waspada. Ngalemu kali itu. Sebenarnya sama orang malah. Jadi akan dia jadinya kemana satu. Jadinya bercoba pakung ngaran Surajaya teh. Tapi saya ini masalah namanya. Akhirnya ketika laksana. Yang baru mengkapan ini cuma nikah tenang deh. Kalau orang milihnya kayaknya kan putihnya sama. Sabar-sabar kita tepat itu sampai kan. Masa di hari yang diberikan ku ini. Kurindas ujung tadi nama yang Surajaya bawa kawin kalulian. Siwati ke diri kawin sorangan tapi nyatanya mana kawin kalulian kalau sinah Jawa pana. Jika nyawai awalnya lebih gelis badannya. Atau bener ngambil bitanya atau ngagunakan kubar burung itu juga ada. Dia bukan badai ngantek wae ka inti menggunakan diri. Buru-buru aku turunkan ilmu aku ke kabeh. Sok-sok semua dan jenis merasa bengkel kita. Dari pihak gimana jangan dia bisa ngabaliskan kabeh ilmu kanya. Nanya ilmu kanya dari mana? Cuma semua abang banget. Coba menunjukkan waktu yang kesabaran. Untuk lagi. Biji teko minum ucai, cairnya harus dipindahkan karena canggih. Cai itu bisa dipindahkan karena canggih sekaligus, sebab mual mahi. Maka yang kasih entah, lebih sabar ngajak wahyu pihaknya saya canggih. Nanti lagi itu, diserap, karena di kamar dari hidup yang hidup aja bisa pihak saya kok. Yang bisa kali kan, memang bisa dicicip karena canggih tapi mual kewadahan paling mudah. Akhirnya membayar bahkan adanya mual kailin, sekarang sama manfaatnya, dan itu jangan lagi naik. Itu waktu setelah balik seberapa dia kesini. Nah, aku meminta jempol aja Daud. Setahun? Ikuti mahnya jempol. Antara yang buru-buru membaca ilmu Akiwanara karena Rastin Surajaya. Aki oke yang banyak ada ilmu deh. Dicabaan itu meyakin waktu 15 tahun. Dipuasaan di diri kadang bisa jaban. Ayah mah. Mungkin kita wajib ke guru aja. Jadi mandi diobat dulu muara. Udah dulu mandi itu sumur. Namang setengah bodi. Yang jalan itu hidup mau bisa lurus Tuhan menang itu. Sebab kudu kuat hilah dan asrar, kudu hilah ayah hilah bernawadahan anak. Makanya yang lurus kudu mampu buka aki, menunjukkan mau laksana begitu.